Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Sabi'a Asyara, bab ke-17 dina kitab Daqaiqul Akhbar, fi dzikri jawabi su'ali munkari wa nakirin. Bakal nyarioskeun tentang jawaban anggota tubuh jalma mukmin ketika ditaros ku malaikat munkar nakir. Fil khabari dicarioskeun dina hiji khabar, idza wudi'al mayyitu fi qabri, ketika parantos disimpen ieu si mayit dina kuburanana, atahu kemudian dongkap ka eta mayit malakani dua malaikat, aswadani rupana teh hideung, azraqal ainaini sareng dua socana ieu malaikat munkar nakir teh bari molotot. Boro-boro dipolototan malaikat munkar nakir urang mah. Karak dipolototan pamajikan ge geus teu geunah cicing. Dunia ngadadak asa leutik, imah gedong ngadadak asa heurin. Pan urang mah perkumpulan suami takut istri. Kita harus bangga menjadi suami-suami takut istri, sebab hanya suami yang takut istrilah yang di dalam hatinya menyimpan rasa cinta yang besar kepada istrinya. Sautuhuma karra'di, suarana eta malaikat munkar nakir teh seperti geledek. Wa absaruhuma kalbarqil khatib, pandanganna seperti kilat anu menyambar, yakhriqanil arda bi anyabihima, sareng taringna bisa ngerobek-robek, bisa ngacak-ngacak tanah. Aduh, yang ngaji beki riet wae ya. Beki rada sieun-sieun beki bedit ya euy. Fayatiyanihi min kibalir ra'sihi, kemudian eta malaikat munkar nakir teh dongkap ngadatangan ka si mayit di sebelah sirahna ieu mayit. Pataqulu, kemudian ngajawab, as-salatu, amalan salat waktu di dunia, la ta'tiyahu min kibali, wahai malaikat munkar nakir, eueuh jalan pikeun anjeun asup ka jalan dieu. Parubba sholatin sholaha fil laili wan nahari hadran min hadhil mawadi'i, sebab ieu jalma teh sering ngalaksanakeun salat berangjeng peuting kusabab waspada sieun kana tempat ieu, maksudna sieun ku kuburan. Kemudian malaikat munkar nakir pindah deui, rek nanyaan mayit ti beulah sukuna ieu mayit. Fayakulani, kemudian ieu dua suku teh ngajawab, la ta'tiyahu min kibalina faqad kana yamshi bina ilal jama'ati hadron min hadal mawadi'. Hei malaikat munkar nakir, eueuh jalan pikeun anjeun mariksa ieu mayit jalan suku, eueuh jalan, sebab ieu suku mineng dipake lempang untuk ngalaksanakeun salat berjamaah kusabab sieun siksaan kubur. Nutara salat berjamaah mau wilujeng we dihajar ke malaikat munkar nakir.
Atuh mudah-mudahan we urang nuker meujeunna diajar resep salat berjamaah atuh sing diistiqomahkeun terus salat berjamaah nepi ka maot supaya urang salamet di alam kubur. Atuh nuncan bisa ngalaksanakeun salat berjamaah di masjid, mudah-mudahan ku berkah wasilahna dibacakeun ieu daqaiqul akhbar kabeh sing diberi taufik ku Allah daek ngabring ka masjid salat berjamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Fayatiyanihi ayyamini, kemudian ia malaikat munkar nakir teh yang ngadatangan deui ka si mayit di sebelah kanan. Fataqulu shadaqatu, kemudian ngucaplah amal sedekah anu mineng dilaksanakeun ku si hamba waktu keur di duniana. La ta'tiyahu min qibali, wahai malaikat munkar nakir, sorry eueuh jalan jang anjeun pikeun nanyaan ieu mayit di belah dieu. Faqad kana yatasaddaqu bi hadran min hadzal maudhi'i, sebab ieu jalma teh sok sering ngalaksanakeun sedekah kusabab ieu jelema teh sieun kana siksaan kubur. Fayatiyanihi min qibali shimali, kemudian ia malaikat munkar nakir teh yang ngadatangan deui ti belah kiri na si mayit. Fayaqulu saumuhu, kemudian ngucaplah amal puasa nu selalu dilaksanakeun ku ieu si mayit. La ta'tiyahu min qibali, sorry juga ya malaikat munkar nakir, enggak ada jalan untukmu bertanya ke mayit ini. Yalah, palelo geus hayang bahasa Indonesia wae diajar. Faqad kana yaju'u wa ya'tashu hadram min hadzal maudhi'i. Hampura wahai malaikat munkar nakir, anjeun teu bisa nanyaan ieu mayit di belah kiri, sebab ieu mayit teh waktu keur di dunia geus ridho ikhlas nahan lapar jeung haus ketika di bulan puasa. Sebab ieu mayit teh sieun ku ayana siksa kubur. Etalah jawaban amalan-amalan soleh anu bakal ngabela urang engke di jero kubur pikeun ngahalang-halang ka malaikat munkar nakir. Jadi mal ditanya sawaktos ieu mayit teh nguping cekcok antara amal solehna sareng munkar nakir. Fayastayqidu kama yastayqidun naim, ieu mayit teh hudang sega jelema nu hudang tina sarena. Fayaqulu, terus ngucap ieu mayit teh bari santai, madza turidani minni, munkar nakir, rek naon kerah ni hayang-hayang teuing nyampeurkeun kaula, hayang naon kerah, rek menta naon kerah ka kaula. Fayaqulani nuridu minka tauhidallahi ta'ala, kemudian ngajawab ieu malaikat munkar nakir teh, ieu kaura mah rek menta ti anjeun persaksian anjeun nauhidkeun Allah panteu. Fayaqulu, akan ngucap ieu mayit, dah tu ieu mah gampang, tibang nauhidkeun Allah mah eta geus jadi kebiasaan urang sehari-hari di dunia, geus teu kutanya deui. Coba kumaha cek malaikat munkar nakir, asyhadu an la ilaha illallah. Fayaqulani, kemudian
nyarios ieu dua malaikat ya. Madza taqulu fi haqqi Muhammadin alaihi salam? Naon pendapat anjeun tentang hak Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Fayaqulu, kemudian dijawab ku ieu mayit bari santai. Teu we bari ngarokok sugan. Dan sebab nama santai, sebab sudah terbiasa di duniana ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur ieu mayit, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atuh. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Lancar. Ajan ditanyaan syahadat di harapan Munkar Nakir. Ini tuh biasa macam apa di harapan Amil lagi keur kawin ngadeg-deg. Hese arek nyebut asyhadu an sararese. Komodo hingke di hadapan malaikat Munkar Nakir rek kumaha coba. Fayakulani ishta mu'minan wa mutta mu'minan. Kemudian nyarios ieu malaikat Munkar Nakir teh, bagus kamu. Kamu hidup sebagai orang mukmin dan kamu juga mati sebagai orang mukmin. Selamat untuk Anda. Silahkan tidur bagaikan tidurnya sepasang pengantin. Weuh, kan urang ngeunah eta. Kamu lamun jelema soleh anu minang ngadangi kitab Daqaiqul Akhbar, karake asup malaikat Munkar Nakir geus langsung dijawab. Naon sebab panas nyaho ceritana. Kanyaingnya. Langsung dijawab can ditanya ge. Cek malaikat Munkar Nakir, ning sia nyaho engek nanya kitu, apa naik geus tamat baca kitab Daqo. Kan eta kahayang mah kitu. Jeung sama ngaji Daqaiqul Akhbar. Kang Herman di YouTube. Bagus. Wallahu a'lam bishawab.